sepatu. Sol 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 sepatu. Dharma Oh, cen yang duitan ya. nya atuh sing menang sugan menang-menang rana tuh menang duit ge. Ulah mau tanggungan wae paling teh. Nya atuh da urang mah kasep. Rana mana nu teu daekeun ka urang. Sombong amat. Oh, nah. Saja urang jaga Bu Haji. Oh, nah. Doakeun ke sana. Sal sepatu. Sal sepatu. Mas, atas sekedap abi bade ieu sol sepatu. Ieu teh oleh-oleh di Singapura. Wah, menikah ya sepatu di Singapura di kotak salangan ieu. Mun ieu teh kait dina pesawat biasa da di Inkes mah jalan-jalan aja pada kumaha. Sombong amat. Aya sepatu di Singapura teh bahana kawas menang di Cikurubuk. Tenang we mang yang dibayar sabaraha ku abi kalem ama seurantos. Nei. Muat atuh ceuh, asalkan kau bahagia we. Takkanlah sekarang bawa tuh papa bahagia. Sal sepatu. Sal sepatu. Sal sepatu. Bang Supri ngopi mah? Mohon neng, aduh ninggal neng teh asa segar-segar kumaha gitu. Bang Supri aya wae. Ya kopi. Panas ieu neng aduh. Aja pada sabar hiji. Oke, antasan sekedapnya. Sok we euceul pada sok ngan. Neneng bageun soleh. Eta teh ka dieu teh biasa geuning. Ya naon celilis. Arek nganjuk oge di loba basa-basi kos ditara wae. Sekarang mangga cara milih. Ah, celilis mah ngomong kitu teh geus biasa. Ngomong kitu teh aya kahayangna. Cek jempe takut campur bisi dikalungkeun ka me sia teh. Lah si Ece eta mah terkenal loba hutangna di mana-mana. Kang Supri songongnya ieu Supri sabetul nama eta teh alus. Kunaon cik mata kanyuk. Mun nganyuk teh tukang warung teh merenabung di ece teh ngarti teu? Heuk kumaha di dinya we arek kitu arek kieu ge mangsa bodoh teuing ayeuna mah. Geus Kang Supri anu mah sabodo teuing abdi oge anu penting mah abdi mah bade uing ayeuna mah. Bade ngaranna spaghetti. Sombong amat. Heuk spaghetti naon? Di dieu ge nganjuk teri buntung. Ya bisa. Pokona mah abdi bade uing bye. Sabaraha cenah neng kopi teh? Ada 18.000 kan? Pulang nama sodako kene keur nama-nama mudah dajes. Sakehet nya jelema teh sodako ngan 2.000 ka kuring. Kasa kolot ka poe. Heeh, Kang, baru ningges bunga ya hate. Aduh, Gusti. Ieu neng amang mam teh mulih heula. Mangga, Mang, hati-hati. Nya, ieu neng. Mangga. Wah, jajang ka mana? Oh, bener keur ulin we kieu mah. Wayah kieu can balik nyerahkeun ieu teh nya budak haji, wayah kieu can balik. Geus Pak, ngaranna ge budak ngora pas pengalaman ke ngora wae.
Lain gitu mah manya budak haji we pulang perangan. Cik mama rek nanya, ari baheula bapak keur ngora samemeh haji osok kitu ngaji. Mama wa keur ngora. Geus capek ngomong jeung nu heuras suntuk mah. Kenaon Kang Haji eta teh? Sugan ketempona keur naon? Keur maraban hayam. Rek naon eta maneh ka dieu sakuleheung. Emangna ieu jalan Kang Haji? Bebas meureun. Tah kumaha maneh we dok. Mas Supri, tingali atuh, abi teh meser gelang. Mas tingali di kota meser lagi. Terus orang kudu salto gitu. Teu kudu ngan abi teh teu bisa nulungan kitu lamun teu dipamerkeun heula mah. Ah kumaha euceu we abi mah lieur. Ieu Supri pangomeankeun kasep sing alusnya sing sae. Aduh, ieu mah lain ameaneun Pak Haji. Tinggal campurkeun jeung huut bikeun ka hayam. Hina itu sepatu antik kieu oge. Ieu Kang Haji, matakna ai meser barang teh nu mahal sakalian. Ieu mah atuh di pasar boge loba bayatak ngan sapoe ge langsung jobol. Kawas abi tuh, Mas oge maraha di kota ieu mah. Ganeng aduh, lieur ngadeng ngomong maneh teh, lieur hulu kudu ngadar bodeh heula ieu mah. Kalem Kang Haji, ulah bari jeung urang ngomongna. Kumaha Pak Haji ya sepatu teh? Arek ngicikeun wae kitu. Ulah, ieu mah sepatu antik warisan ti Bun Yamin rek dimuseumkeun. Kudu Pak Haji sepatu teh. Abi mah bade mulang heula ieu mah. Terus konten Rosok atuh si Supri, si salamet balik.